Kemana-mana teh membawa budak we. Tak gendong kemana-mana. Eta bibir aja 2 meter. Bibir nepi ka ngamai gitu mah. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Aduh, I love you full. bibir nepi ka model Aya bana naonan, Bang? Apan eta teh almarhum Mbah Surip. Oh, eta teh basyurip, Bang. Nya. Nya, eta mah basyurip, lamun abah mah abah syaratnya bahnya. kawas lain ka kolot. Nah, kawas lain ka kolot teh sia teh. Bare ka mana, Bang? Hah? Bare ka mana, Bang? Aduh, Rek ngungsi. Fungsi ka mana, Bang? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Tekau betah Tekau betah abah teh dibabat ku jelema. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon raribut wae teh aya begitu. nu kakodok jiga nama. Aya nu kakodok kitu. Burokan teh tekau betah. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser geuning. didoseran ku jelema. Dipake lapangan golf. Iya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh. Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh Wabah rahmat kamale apanan. wabah jeung musibah Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. alam geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh wayahna urang teleucikan mikeun runtah dina tempatna. Ulah di mana Eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin. kebersihan teh Nya. kesehatan. Nya, Abah. Tuh, nya. Abah, Naon? tong dakwah wae, Bang, ya. Lain dakwah abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ulah. Ari si Emak ka mana, Bang? Heh. Ari si Emak ka mana, Bang? Apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum. Marukana pais belut. Pedah Nepi pajak. ka maotna. Oh, gitu, Bang. Nya. Ari maot teh naon, Bang? Abong bebenyi. Abong budak. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagungan aneh. Oh, jadi alo bogohon ka si Emak, Bang? Lain Allah bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Bang. Nya. Urang ka alo atuh yuk. Burukan lurah. Rek naon ka Allah?
Orang nepangan si emak. Minta modar ka aing. Burukan Ya lurah. teh. Burukan lurah Apa? kade. Naon? Yang di baju. Oh, ketirisun. Ngobrol sia aing henteu. Abah. Naon? Yang disunatan. Aduh. Naon? Yang disunatan. Kabita berputar. Nyeri. Naon abah make jeung seserian. Ceurik kaji ka hijrian. Sedih kolot mata teh. Nah make ceurik. Da abah teh teu boga duit atuh jang, boga duit di mana keur Yunatan maneh. Jang dahar ge seuseut. Jang dahar ge seuseut. Nah da cek rarasaan mah bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da mureun abah kudu kudu nitah ka ahlina. Kalau disunat teh kudu dibayar. Atuh ku abah we. Teu bisa sieun ka teuk-teuk jeung ka nyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar abah. Era da abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Cek bahasa dengan tema abah better life than never. Aduh. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik terlambat. Aing ge nyaho belegug tidak merokok sembarangan mah. Smoking. No smoking eta mah. No smoking. Aing ge nyaho. No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. Naha? Ujang uan ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no Oh, smoking. pernah aya di Berarti eta teh pom bensin. Kumaha sia. Kan mana sok ningali di pom. Better life than never teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. Aduh, Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. naon teteh Kapan hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. Sia ka kolot teh. Tapi benar budak gue eta. Halus na budak teh. Halusnya mah halus kan ceplak. Ada ceplak mah kumaha kolotna. Abah, Nah. Naon? ujang masuk sedih teh abah. Sedih naon? Komo lamun ngadenge lagu abah. Nah sok adenge lagu betul. Nya sok daya ceuliak Dina naon maksud teh? dina radio. Oh dina radio. Nya Namaneh boga radio. gaduh, Radio naon? radio urut, Urut naon? urut kaduruk. Nah urung betul. Nya hurung da kaduruk. Salah naja. Maksudnya disada. Disada abah disadana mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kaduruk. Lagu naon? Dina lagu radio teh kamari kerame teh abah. Naon? Lagu pop suna anak-anakan. Bob suna anak-anak ketutong make anak-anakan. Nya Lagu naon? ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah. Naon? Lagu anak jalan tah teh geuningan. Anak jalanan. Anak jalan tah. Naon maksudnya si anak jalan tah deh? Nya eta anak jalan tah geuningan. Anu dilagukeun anak koneksian. Kustian meureunna. Oh, anak jalanan. Tah eta anak jahanam abah. Anak jalanan. Nya anak jalanan. Nu kumaha? Nu kieu geuning abah. Cicau. Cek pejama kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabenerna hate ngarasa langsa. Bogo hirup rakataya bapak teu apa dirupa. Jeung deui duka di mana. Aduh anjing ngeunaheun aing nya. Sia, sama anjing itu. Abah hilap punten abah. Punten teu ngange anjing abah henteu.
Ngeunaheun jang lagu teh. Engke direkam ku abahnya Di mana, Bang? di pabrik tahu. Di pabrik sisir. Geunaheun tetejang lagu teh nganyinggung ka abah. Nyinggung naon ka Abah? Maka jeung bapa teh apa dirupa. Pan bapa sia teh aing. Nyarek apa rupa kumaha ka Abah? Naon? Timimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abi jeung banget Abah paamprok. Heeh, da bener. Naha? Sok Abah malih ka katuhu. Mali. Malih cerita kenca. Aya. Abdi ka dieu teh pernah jeung Abah tuh. Ka dieu teh panggil jeung alah Abah kemana Abah? Siapa Allah? Kemana tuh? Ieu dihareup. Abah tuh mingakeun ujang Abah. Kemana Abah? Murid. Ieu dihareup. Kemana siapa Allahnya? Aduh, Gusti siapa? Budak Kemana Allah siapa? Abah. Budak kasih mana besar wajah anak sinen. Kemana wae atuh ari siang? Pocong gitu neraka. Aing era teh boga budak untuk disiapkeun ka budak. Sok ka itu mau bawa. Halo debatur, tinggali. Bos teh Senopati di mana? Wah, beres. Eta jaga awewe-na di dinya pangjagakeun. Aing hayang ngareurekeun heula ka cape. Iya geus. Masa Sariki kurjang harti Sarengka make pikiran Ari prati hati-hati Mending guru eta awewe nya ka karekat dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana. Beres. Amuin. Bentuk. 3 jam waktuna teh. Beres. Aing ganti rupa paceak. Bari ngajerit tuh. Ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darorontaan wae. Oh gitu pulang. Bang jagakeun awewe-na euy. Pulang. Maka Kumpul dulur-dulur. Enggak. Bapak pihatur Gusti. Ieu kumaha awewe-na geus dicaranggaan. Parantos ditalian Gusti na tangka cikur. Syukur. Ke aing panasaran ka maneh. Panasaran naon, Gus? Ari eta teh buuk naon sadikitu-kitu. Potongan. Oh, ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek. Gaya mohek. Mohek sumuhun. Mohek naon? Mohek mongkleng. Poek mongkai. Eta mah poek belegu. Poek. Ngenakeun abdi teh anak pang. Anak pang. Sumuhun pang naon? Pang goreng patutna. Paingan. Galukan dulur-dulur. Oke, Bos. Kalukan Bapak Baraya. Wow. Hey, my brother everybody. Come here. Yo. Let's go. Let's go. Let's go anak. Come on. Emon atuh. Kemari. Kesini. Kesini. Cara oloho. Ka dia anjing. Saha? Ngartieun. Ya, gua ngartieun. Anas aing Inggris sana. Ya. Heeh. Gua ngartieun dari durak Inggris. Walah. Semaka pihatur Gusti diterima. Kan? Diterima. Maksudnya? Diterima. Oh. Naon cenah? Bodak. Diterima belegung. Nerima. Kan? Diterima. Kari diuk. Ari batur nanya teh jawab. Dosa.
Pan aing ge ngajawab. Cek dunungan teh ditarima, anjing. Kalau kau ungut-ungutan. Naon cenah? Aduh si Juri. Ditarima belum? Hah? Astagfirullahaladzim. Ditarima. Mularas. Tahun teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot anjing. Lain bapak aing maot ditarima belum? Iraha maotna. Aduh jadi aduh. Coba. Aing jalema budak ka mana karepe. Eueuh nu modar anjing. Lain eueuh nu modar. Oh, tos saminggu. Aduh jadi aduh. Geus ulah dicengcerikan nih. Angur doa. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Masya Allah Haji. Tapi itu amin gitu. Aduh jadi. Cing ditentremkeun diayemkeun. Dina lindungan Allah. Dihampura dosa-dosana. Aing ge nyaho. Badawa nu modar. Kunaon teu damang heula? Eueuh nu modar aji. Eueuh nu modar aji. Lan eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar. Oh, liver. Aduh jadi. Parah aji. Jangan parna ceulina si eta mah. Nah, atuh lain kapungkur wawartos aya liver mah. Eueuh nu liver aji. Aya mandi bom sak aing. Bina-bina teuing sia teh. Makan ku Arab. Atuh naha sanes kapungkur da liver mah gampang. Ceuk beja cenah liver teh ku hahanyiran. Hahanyiran we liver. Aing ge nyaho. Ngadeuweun nu liver. Kis hahanyiran. Hanyiran. Aing ge nyaho eueuh nu liver belegug. Kis hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Aing ge nyaho aji. Ku belut. Ku harmis. Tah anu langkung sae mah cenah ku tutut. Aing ge nyaho ngadeuweun nu liver. Is tutut. Tutut. Aji nyaho. Is tutut. Aing ge nyaho eueuh nu liver eueuh. Is tutut. Nyaho anjing ku tutut. Is sanes tutut. Anjing. Duh, paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna. Kedahna liper teh ku tutut, der ku tai ucing. Aduh. Dar ku kai hansip ku. Masya Allah anjing ah. Sok didenge teuing atuh. Kade ulah lepat obat. Tutut. Nyaho anjing. Lan nyaho ku tutut. Ih, sanes tutut. Cile dihareup. Nya, teu boga rasaan. Kan aing nu teh heula. Di tukang diukna. Tukang atuh, Di tukang diukna. Aku hare-hare. Naon? Di tukang diukna. Ku tutut. Ajik tutut teh tutut deui. Di tukang diukna. Tukang. Hei, hei. Hei. Naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Tukang hare-hare. Ajik. Naon si maneh teh kaing teh? Noel ari ngomong henteu. Itu teh ngomong cenah aing. Sakitu mah beledagan. Di tukang diukna belegog. Mung ah. Aing mah di tukang diukna. Pasti aing. Pati tadi kayak gitu teh. Teh papatong. Cire dina sirah aing. Nyangsang we natara. Bina-bina teuing teh kasopanan ka kolot teh. Bina-bina teuing sia. Ya, manuju. Awas aing ka kolot. Mun urang mah deuleu. Balagu.
Kabina-bina teh teh. Ae. Lebih ka kitu-kitu na teh. Ngeus. Nges menurang mah. Waduh. Nulak cangkeng kawan kita. Oh, jebla cangkeng. Nulak cangkeng kaos pramuka. Aduh, si Jurik si naon si Dek. Mending beledak si teh leungeun leutik tapi nyeri. Jo jeplak we cek. Udah bina teuing si Dek. Naon si Dek? Naon si Dek? Naon dolo. Naon? Aduh. Naon si Dek? Alah. Naon? Aduh. Gala naon nyawa ku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? Lu gua kan gua jadi galau. Naon sia salah aing? Ya salah maneh. Salah naon? Mun leumpang teh heugneul leu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Oh, gitu. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh. Heeh. Sebab Deuneu leu. dari nu salah. Maneh. Dia masalah itu. Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. Saha? Sia. Nah aing. Dengekeun, belagu. Geus kugu pan aing mah teu heuleuh. Tah sia nu neuleuh ka aing nyingkah ka itu. Ageser. Kumaha cle dirinya jiga ningan masalah jeung aing emang da aing rek sieun ku sia. Mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing. Beres. Indung we tukang Teuing. Geuning aya Gusti. Degan teh kapiting. Dunung nggak disangka kepiting jauh-jauh. Dunung nggak disangka kepiting. Aduh. Hai. Dunung nggak disangka kepiting. Ih, Allahu Akbar. Are-are we tuh. Naon? Dunung nggak disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut teh. Tutut eta mah. Turukan ajakeun penyakit. Nah, teu budak di gua bau. Aya naon Gusti? Heula. Ulan, Heula. mending ayeuna. Lain maksud tegesnya se. Udah sampai Nata ya nage teriwa. Lain dagoan. Ngantosan siapa nabi tos tadieu. Oke, cenah. Ih, eta maneh hai mah. Nanda hayang miluan Hayang miluan. Hayang miluan baru kana rek dibawaan padahal moal Gustinya. Iya. Cek mesti oge nya. Wayaw. Situ mah kita galauan Gustinya. Iya. Situ kami ngahurian wae nya. Iya. Tuh. Situ mah goreng patutnya. Iya. Kami abdi kasepnya. Teu. Eta siku. Eta siku. Bawa suka surupan di lempang jajik. Masuk kau usah koron. Buka atuh topina belenggung. Buka. Jadi gitu budak Badung si teh. Lebakan dulu. Buka topina. Buka. Halo. Penggemar urang. Aduh, ke malaikat dahlan. Nah, sebelah cangkeng.
Curek pokok dah sira aing teh gunting pita ngejelekur. Heeh. Pokok dah gunting kita sakit. Heeh. Naon sih teh? Macam mana pula lah kau? Wah. Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sira awak? Wah. Kurang baca. Ye, mana mau ngomong tak gitu? Kurang mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Betul. Gas lila ayat di Sunda. Gas lila ayat di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji ke bisa teh. Kau can ngartieun bahasa Sunda. Ada kekuatan itu. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi ya biar di Sunda mah. Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Jawab Sunda. Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dia jeung saha? Sama adik apa? Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga Asma. Ari bapak maneh? Bapak apa? Siga Rantang. Siga Rantang. Ari Inung? Ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kertas. Jigana uyutna hawu jelema. Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Oh, lumayan. Sekedik anjing lah sekedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Badak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede. Belegug lah kau. Ari urang Batak itu Nah mana bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Mumpung aina ya bulan tu. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Orok Berem naon? Ya dari Orok Berem. Orok Berem. Nah itu Orok Berem. Orok Berem geus bisa. Batul mau lamun orok bubreg ke alam dunia kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Natak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Geus kagayem. Cik sok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Itu kan lagi orok. Sekarang Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Lu lupa lagi lah. Ya Haji. Lagu jebrok. Dengar aja. Boboy bulan. Itu betul. Boboy bulan sangrai bentang. Betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan. Itu mirip kena hati. Siap. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang mitinya kumaha? Sekali dia yang merebeja lamun masih kena tewa atau apa dicekek siapa ini? Ya boleh lah. Bobo, sudah. Bubui Bulan. Enakin. Bubui Bulan di sangra si bentang naba. Panon sia, panon poe, siklen panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sia. Ngerakeun urang Karawang mah seni wungkul. Kayak Pak Guru ya. Heeh. Kajian lagu nulian. Lagu dangdut. Nah,
Kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siapa itu paling resep itu kopi dangdut. Dah, eta beres. Kopi dangdut. Betul? Cicok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Ya. Niaga kurang kompak. Kira aku segitu. Niaga. Wow. Tukang bohong tidak saya, Wan. Aduh, asep atau mana efek? Ketinggalan ngunyem. Satu kali lagi supaya kompak malu ini gubernur Sabar Lembur. Oke, bos. Oke. Niaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Sudah dota. Niaga. Nah, itu kompak. Kompak naon nak? Kompak jempe. Okay, Niaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, bos. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detik jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hatiku menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kalau ku pandang kelip bintang dalam di sana, bayu terdengar alunan nadi cinta yang menggema. Hai, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena. Tuluikeun lagu gitu. Gantung dengil. Oleh pesona. Oleh. Pes. Oh, gak. Aduh. Gak. Kurang apa kok gak? Nek. Alunan kopi. Oh, gak ya, dek. Dangdut. Aduh, alah. Ieung. Kopi dangdut. Apa. Kopi dangdut. Cici kana lagu Sunda ari sia. Ai heueuh nya euy poho. Sugan teh eta teh lagu Sunda. Oh, dah hampura sudah urang ge jelema. Tungku tempat kaluputan tangah, tempat kalapatan semenit ganti sajam roba janji isuk. Rajin tara kapake sore eta sifatna jelema nya kitu. Bener. Gitu. Naroba. Nah ngomong naroba. Roba kumaha eta bawa-bawa aja. Cici ngomong deui. Hah? Ngomong deui. Tak. Macam mana pula lah kau? Oh, salah denge Oh, modal. salah deng ya. Dengekeun heula atuh batur ngomong. Dede. Nah, Naon? Ni eta bisa ngomong Sunda lancar. Nah, naon gitu? Cenah sia teh urang Batak. Ai heueuh euy. Da lain ti Batak aing mah. Di mana? Ti Jomin. Ya da. kurang jomin pagi. Aku percaya deui Gusti. Pandai oe orang Batak. Denget deui. Baru didengekeun ku aing teh teh urang Jomin. Aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng. Abung ka jelema kasep. Sada naon eta? Teuing. Suara remeh. Naonnya? Mun teh diangap ya aing ngomong.
Kita aing ngomong teh belagu. Oh radio bener. Radio. Pisang mah radio aing buka kacamata tuh euy. Nah ka aing ini. Buka atuh. Bukakeun atuh. Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu. Jori nyebut melon ka aing. Kadia lon. Sudi goblok. Geus. Bisi pasea. Syukur bagja kamayangan euy. Kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe. Baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksesi. Eta teh. Nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula. Naonannya batur-batur rampak sekar pokal grup der manerikeun maneh kaciri sia mah hayang kapuji kudunungan teh kaciri sia mah hayang kalem kudunungan teh Hayang katangan. matak naon lamun guyub jeung batur bareng Paduli teuing Songot aing. Songot di paraban ku aing. Songot di wawalan ku aing. Nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaha aing we. lain kumaha aing parsia teh rombongan urang Saha? mani Teu harayak teuing. Aduh, mane mau mah jadi sebut Teu rombongan. hayang aing mangahiji jeung kaum duafa. Ada? Teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema bongkar. Aing mah menak. saha beungar Aing Ada? Bonghar naon? Moinya nu bonghar wah bukan. nasi teh mah malokan abuuk. Dawa bukan teh kahayang aing. Mending ngawa buukan anjing tibatan untuk maneh jika pager. Aduh, eta. Untuk aing juga pager cenah heeh si Jurik. Mane teh ngaros. cicing Lan, cicing nada teh lompatan tadi ge cicing. Pada aku nama laki. maksud aing teh jempe Sampai. Oh jempe mun teh tadi jempe kitu. Da abdi mah jelema na nurut, tah cek tunungan jempe jep. Abdi mah sieu teh tara ngomong deui abdi mah. Lamun si itu ditinggal jempe tah aya we ngotong mah. Sakola diomongkeun, abdi mah moal Gusti jelema na disiplin nasional. Omat titah kudu nungan jempe jep, sungut teh kawas dikaput. Tah ngomong deui abdi mah. Lamun si itu ditinggal jempe tah aya we sakola diomongkeun, abdi mah sia nu ganeng nepi ka kedai kleureuk kitu sia sungut teh Bibir teh kawasi. ai Kawasi peut teh bibir teh mah teh keren. ini serba salah aing Tongko aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae. teh sia ganeng Ganeng-ganeng Gusti tarik. Abdi mah lalaunan. nemale sia kadunungan teh Namalang. curik teh sia Nya pawahanana jurig dununganana genderuwo. Siap. kasaha si nyebut genderuwo teh hah Naon? kasaha nyebut genderuwo teh Naon? Ya kadunungan. aduh da aing kepret sia ku aing Tadi takis. Balik-balikeun sia. Tadi balikeun mah tutung. si jurik Gusti, daun kalaresan aya Bapak Gubernur. Bapak Gubernur Jawa Barat Muhun Bapak Kang Aher nya si katukanya lagu Gubernur Sabalemur tetaikeun ja Gubernur
Sumping Bapak. Ya mah bagian menak bungkul haling, anu lain menak haling. Sia teh kain teh. Nah, mangga wilujeng Bapak Gubernur. Hayo, Bapak Gubernur. Is tutut. Kan tutut. Bapak Gubernur. Gusti nu agung aya Bapak Gubernur damang Bapak. Alhamdulillah. Mohon, Bapak. Pangestu. Bapak menikah kasep. Muji. Tidak aing keur ngora. Jauh. Jauh. Alah Bapak. Diantos-antos gini ayeuna parantos sumping Bapak saurna Bapak kenging anugrah Bapak. Alhamdulillah. Mungkin kayak anugerah di Pak Presiden tadi. Alhamdulillah. Kaprong kamu Bapak Gubernur. Kenging anugrah naon Pak? Anugerah namina teh Satya Lancana Wirakarya. Satya Lancana Wirakarya. Wirakarya, alhamdulillah. Ngiring binyak Alhamdulillah. Bapak. Tersangka Bapak Gubernur teh giningan. Duh, Gusti nu agung menikah kasep. Muji we. Ya, aduh. Mohon Bapak tadi abdi ngantosan Bapak meuni sono. Teh ka Bapak abdi teh mah kitu. Oh, alhamdulillah. Ayo wasa teh pun saha teh wasa. Abdi nami Bapak piraku teh apa? Bapak ka abdi ah. Bapak teh piraku, Bapak teh pan abdi sok aya dina televisi, Bapak. Nya ngenakeun abdi teh Dude Herlino, Bapak. Ada yang disebut selebriti. Aduh, Bapak teh saking. Alhamdulillah geuning Bapak Gubernur teh ayeuna keur sarumpaheun ka dieu sanaos parantos wengi oge Bapak. Oh, alhamdulillah. Mohon beli wade ngadugikeun naon-naon ka masyarakat teh dia Bapak mangga. Itu Bapak. Mohon anu kahiji sim kuring ngakeun silaturahim ka masyarakat kecamatan Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Ieu mah kota sing geus heubeul ge baru hayu-hayuhan. Mohon Bapak. Kumaha sakitu sim kuring atas nama pribadi, atas nama masyarakat Jawa Barat haturkeun wilujeng milangkala ka warga masyarakat Kecamatan Kota Baru Karawang. Oh iya sih Milangkala ya Pak nya. Belas? Milangkala Kota Baru teh. Milangkala mohon. Mohon aduh, alhamdulillah ngiring-ngiringnya atuh. Mung eta baru mung sanajan geus heubeul ge baru we. Nya Bapak abdi teh tika pungkur rugi kayuna sugade getos rada kolot teuh. Angere Kota Baru. Nya. Oh, alhamdulillah. Maka hiji wilujeng milangkala. Sumohon. Nu kadua silaturahim ke masyarakat Kota Baru, masyarakat Kecamatan Kota Baru. Laras. Mohon. Da intina Bapak eta silaturahim panginten banyak. Mohon Mohon silaturahim. gitu. Pasti silaturahim manfaat ke orang sadayana. Manfaat Bapak. Mohon. Da antawisna naon teh manfaat silaturahim teh Pak? Maka hiji maneh bakal panjang umur. Alhamdulillah panjang umur. Alah, sanes abdi panginten Pak dalang nu panjang umur mah. Bapak Gubernur ke Pak? Kami Bapak Gubernur ge panjang umur. Panjang Yuswa. Panjang yuswa. Mohon. Nah, lajeng Anu kadua bakal rezeki. seueur rezeki. Amin. 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 Insyaallah. Terus Nu katilu nya orang sadayana mudah-mudahan aya dina kebahagiaan dunia sareng akhirat. amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh nuhun Bapak, teu sangka geuning Bapak teh. Bapak abdi teh kieu ya Pak, abdi teh kagungan pun anak teh Bapak ini teh bade sakola Pak yo. Mohon sekolah Mohon dupi sakola lamun SD teh gratis eta pintu Pak. gratis. Oh gratis Pak. Mohon. Alhamdulillah aya SMP. Semua gratis alhamdulillah. Gratis euy. Aduh geuningan tuh sakola teh gratis ayeuna mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gratis Bapak. Mohon alhamdulillah. Ya, ari sepatu Pak gratis teh. Aya sepatu seragam eta mah panginten kawajiban Ibu Ramana. Oh, kewajiban ibu mah da kedah gawe bareng panginten nya ponya. Oh. Oh, da teh kedah teu kudu ku pamarentah wae meuli sepatu-sepatu mah dengekeun ku maneh. Piraku sepatu Oh, deh. aku aya baju-baju wae mah kudu miwarang Bapak Gubernurnya tuh. Oh, Pak, oh. teu sangka Bapak Piraku Bapak Gubernur kudu ngukur sepatu budak. Nya gitu. Mohon Teu Bapak. aya. Nya bangunan sekolah oge ayeuna cenah sauna perlu dibangun deui ku bapaknya. Oh, dibangun Oh, alhamdulillah. gitu dibangun ayeuna mah tapi Ayeuna Pak. di Jawa Barat Pak ceuyah bangunan sekolah teh. Oh, teu seueur Pak. Oh, di pemerintah pusat Mohon aya rehab kangge ST 10.300. 10.300. Mohon. Uluh.
Syukur geuningan keprok. Alhamdulillah 10.300. Kelas. Wan. Kelas. Kelas teh Pak. Punten lepat 13.000 ruang kelas SD. 13.000 ruang kelas SD. Oh, bakal diomean Alhamdulillah. Nuhun Bapak. 3.500 ruang kelas SMP diomean. Alah, geuning eta parada syukur Bapak. 6.000 ruang kelas SMA dibangun enggal. Tuh geuningan lu. Cuy ya Jawa Barat ya. Cuy ya alhamdulillah nuhun Bapak jejak kalaur kasira nuhun Bapak. Amin. Tapi abdi teh pada naros sakabigi Pak. Mangga. Pan bangunan teh sore anu dibangun Pak, sakola tak bimbinga bangunan anu bangunan Bapak geuning di Bandung. Rumah dinas geuning apa tos puluhan tahun geuning dibangun angere teh regrog tapi naha bangunan sakola 63 tahun amrok eta teh naha dibangun. Pinter. Mohon insyaallah mudah-mudahan pangwangunan Kapayun mudah-mudahan awet. Awet ya Pak? Kumargi pangwangunana disarangan ku kajujuran. Ku kajujuran banyak. Laras. Kumargi sakitu aya contoh Gedung Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah dugi ka ayeuna yuswana tos 148 tahun. 148 tahun. Ulu masih kena kuat ya banyak. Masih kene kuat dugi ka ayeuna. Mohon tapi nah apa nu ayeuna gampang amruk teh Pak. Nah, paminu ayeuna 100 Indonesia merdeka nu ngawanguna urang-urang Mohon. nu keng tenderna bangsa urang Mohon. pas haji 5 kali umroh 10 kali Mohon. ai brek teh ngabangun alhamdulillah 10 tahun roboh. Padahal eta umrohna mah teh 5 kali bapaknya. 5 kali teh. Alah, sing goreng kumaha teh Pak? Sing sanaje umroh ka itu jujur moal Oh, awet bangunan. sing goreng kajujuran teh. Kajujuran. Alhamdulillah, yakin. Saur Kangjeng Nabi ki kena jujur. Mohon gitu Pak. Mohon alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Alhamdulillah. Hartosna Hartosna apa teh Pak? aranjeun sadayana kedah jalujur. Leres? Sebab jujur teh pasti ngabimbing kana kasayan. Leres? Kasayan pasti ngabimbing kana surga. Alhamdulillah. Amin. Jadi Amin. insyaallah upami urang sadayana jujur, sakola jujur, dama jujur, janten pejabat jujur, insyaallah bakal saya jeung bakal ka surga. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Teh sangkenya teh gubernur teh bisa dalil. Gubernur teh mah soleh, yakin, yakin. Mata jujur. Bakal jujur Bapak. Bapak moal korupsinya moalnya. Moal. Moal. Dijamin Pak moal korupsi. Dijamin. Iya. Dijamin. Beres. Hidup Ahem. Hidup. Insyaallah. Abdi mah nyaah kana diri. Nah, karena dirinya Nyaah banyak. ka keluarga. Leres. Nyaah ka masyarakat. Leres. Nyaah ka negara. Leres. Nyaah ka masa kapayun. Ka Alhamdulillah. akhirat. Amin. Kumaha sakitu Ah. insyaallah moal korupsi moal. Amin. Amin. Dicatat ku abdi Pak. Dicatat moal. Mohon. Alhamdulillah sam ku abdi ku malaikat dicatat aja Pak. Nya. Alhamdulillah. Gusti nu anu dina kesehatan kumaha apa ya dina pirang kesehatan. Kesehatan alhamdulillah. Duh ke orang Karawang pami ka puskesmas sabaraha mayarna? Wah, Para gratis. Kusaha digratiskeun? Alhamdulillah. jadi Janten puskesmas ge gratis banyak. gratis nuhun. Alhamdulillah. Di Kabupaten sanes aya nu 2.000, Mohon aya nu 3.000, paling awis 5.000. 5.000. Tapi di Karawang alhamdulillah gratis kesehatan ka puskesmas. Hebat atuh keprok ka Karawang atuh. Hebat alhamdulillah. Kemudian sakitu urang teraskeun pangwangunan Kapayun, Amin, Pak. sauyunan, Sauyunan. sabilulungan, sasarengan, Sasarengan. kange ngahontak karahajaan sasarengan. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun Bapak. Orang rajang orang sadayana geuning eta program-programna luar biasa Jawa Barat aya lembangkeun aman, sekolah gratis, kesehatan gratis. Beres Pak lah. Itu mohon. Gerak pulang. Pak Aher majang deui SMA ge Kapayun gratis. Mudah-mudahan. SMA gratis. insyaallah. Iya, beres. Amin Ya, tahun SMA 2017 gratis. Aduh. nyicil. Khususna kanggo nu teu mampu heula insyaallah 2017 ge SMA bakal digratiskeun mudah-mudahan. Amin. Amin punya amin. Amin.
Jadi Jawa Barat ka payuna teh kumaha ya payun? Kabayuna. Bapak, mohon. Urang lajengkeun we kabayun we. Ka payuna urang lajengkeun ya Urang payun. lajengkeun. Mohon. Pilih kagungan misi-misi Bapak tak ka payun Jawa Barat teh kedah kumaha tah. Mandiri dinamis sejahtera. Mandiri, dinamis, sejahtera. Mohon. Mandiri teh Mandiri teh hartosna insyaallah urang Jawa Barat upami teh mah yang sadayana mohon. pasti majeng mandiri tegak bergumantung ka kanusane. Mandiri teh. Dinamis. Dinamis naon Ya, pada? dinamis orang Jawa Barat tembaralager. Balalagu. Walager, garetol. Garetol. Insyaallah pami sosona pasti sejahtera. Amin, amin. Akhirnya amin. sejahtera insyaallah. Amin, amin. Mandiri amin. dinamis sejahtera. Cekap panjenengan. Oh, saya mangga Bapak. Hatur nuhun kasadayana. Saya mangga Bapak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mangga, aduh, Bapak selamat Pak. Aduh, salamunlah Pak, selamat. Aduh, menisengit. Hari panangan Pak Gubernur menisengit beda jeung panangan lebelengan panayagan barauti kota. Pan ngarukut hayam di mah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Bapak Gubernur ci salamet. Amin. Amin. Bade ka Ciamis cenah sawarna ayeuna. Gas lah. Oh, da sibuk atuh Bapak Gubernur teh ngurus Jawa Barat lain gampang. Kurang Tadi lagi urang teh ieu teh tadina teh ka Solo tadi teh bieu nama. Kan dipikir-pikir rek nahaun. Dulu Allah, baraya Allah, rumita Allah, numuruhan Allah, mending aja daog gede dia. Nabah eueuh bari kali itu atuh. Napa Allah di ka Solo teh. Rek nahaun lain ka Solo teh pikirkeun kumaha. Heeh. Mending gede dia di Menang dia we aing mah. Halo debatur. Betul. Putri kabur. Putri kabur. Putri kabur. Apa we kabur? Kabur. Harusnya. Ayat kebenaran teh si kurang ajar teh. Ai awewe bakal jeung dia teh aduh aing. Nah, mun di eueuh salah saurang. Lebih gawe salah saurangna eta bisa kabur kitu hayo kepung wakuf bae wangat. Sangat kula. Itu kayanan. Ya Dewi setiap boma kalasan aya kesempatan kanu kabur. Runsat. Tesirikna notok-notokkeun salirana di paparatit sakolompat lampe di paparek ku sedang teluar dia bala tam-tam hangkut-hangkut dan urang ten di handelem hieum gesan sampeureun ieu ge sakurang tunda dehan juang siang gesan alaeun paranti nyepot ninggalkeun ke bakal kasampeur deui ieu ge kasarius Di mana ulang? di marga sopana marga jalan sopana alas pring gading ancala Raden Narayana anu asli Kairing Arjuna miwas Semar Badranaya sapala putra astra jinga Landawala maksud pada ngajuk-juk negara Lesampura pada ningali kayaan saya para pelabar kawasan anak satengahing marga Kakang Semar iya nun Yai Arjuna Kaulanun kula Raka Batara Kakang Narayana urang ngalereukeun Raka capek di dieu Yai mangga Raka Batara yang Ulang? Kakang silaing buru-buru eta kaprak-kaprak ketuh dunungan pada ai ya ora jang kaprak-kaprak Mangga uang ulang.
eta soyah kieu kadang ngetong ngeret Tong eret. heeh Warana as. suarana asking Sumohon. ciri rek halodo Tina ngisi kana halodo. dina ngejih kana halodo kade kitu ka batur-batur Leres. pancaroba ayeuna Sumohon. dina hujan kana halodo urang kudu leuwih api dina kasehatan euy Terutama dina kesehatan. hujan runta ulah di mana wae keur halodo Ulah di mana sok akan tetep. Urang we jaga kesehatan. sebab ibadah keneh teh dieu Sebagian tina iman. Bebersih. sebagian tina iman bebersih teh Sumohon. numawi kitu sok urang rojong ku urang program-program pemerintah Saya. program-program Bapak Gubernur Bapak Akhir Laras. Bapak Ahmad Heriawan Sumohon. kurang rojong kurang sadayana Mana? sebab ieu Jawa Barat nu urang keur urang hasil nagi keur urang-urang keneh Masyarakat. urang percayakeun ais pangampih pikeun jadi gunung pangauban sagara panengahan sakabeh hamba-hamba rakyat Jawa Barat Subuh. apa ngaresana Bapak Akhir le Laras. dari sidawala gitu euy Mana? dari urang ngarengkenek Urang kaul. urang kaul Ya. Kaulan. heeh Ngajak-ngajak ka bapak bisi rek kaul Hei, Bang. alang-alang tanah naon eta teh sora naon Di leuweung kieu nya amit-amit. ai saroba dedengean saya sora buuk Sora naon di leuweung. kadenge Bagja Bapak Gubernur bieu ka dieu di leueuh. oh nepangan Alhamdulillah nepangan urang dieu Kota Baru. najan wengi Najan wengi oge. jumping we Jumping ka dieu tawis mika cinta mika deudeukeun budaya urang gitu teh. ayo nepangan Konsisten. Anceg panceg teu ungut kaliduan teu gedag kaanginan teu mikirkeun capek teu mikirkeun susah ngurunyung ka dieu rumaos kewajiban nepangan masyarakat sebab pamimpin kudu bermasyarakat lain pamimpin kudu diistimewakeun ku masyarakat nah tapi masyarakat kudu diistimewakeun ku pamimpin jeung wano panjang masyarakat gitu gitu tak teh salah sahijina Bapak Gubernur teh ngaistimewakeun masyarakatna gitu sumohon Kang reus abdi mah bangga Kang gitu da bae reus boga pamimpin gitu teh ulah kaget Bang
naon eta. Jo. Buat jurig nya. Kade atuh. Iya, ketang teh sieun emang ku jurig teu. Eueuh kabejakeun jelema pae ku jurig eueuh. Tahayul teh kitu teh. Eueuh diangkat juri. Eueuh jelema pae ku jurig lamun ku truk loba kagaleng. Heeh. Maka jeung sieun ku jurig tahayul teh kitu teh. Sok didenge deui. Bakal ge pak. Sora anak cina. Sawalu. Sieun berarti teh. Dia sawalu. Naon? Pamulikeun udud. Hayang di baturan ki teh. Awa duitna nginyeum. Kasaha? Maneh? Pan teu boga duit. Mau? Jurig. Ya, ku kabejakeun jelema pae ku jurig eueuh. Mending disinglar ku aing. Singlar we jurig. Di darat una jaya, di cai jaya una sang ratu mut-mut di bumi mengabanyu mingkem. Mingkem, balik lagi jurig di dieu. Kawas jurig di ditu we balik lagi. Bab. Naon mah? Sima aing, sima maung. Maung sieun ku aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Salamet teu papanggih maung. Salamet. Ieu melen jampe nu teu mati jurigna we noyod. Jurigna Murugul. Ulah kaget, Bang. Ha? Naon? Come here, my brother. Kan ieu aya SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, beda perwata kopiah mah kitu teh. Islami mana Da geus di kopiah kieu mah kuring mah era atuh matak. Geus kieu mah era lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang. apa ka majiban? Ya gitu. Eta ku ngapoe we ka masjid. Rek salat. Salat lain ngaliwat. Kalobana milu hees. Da geus ditawar 3 juta ieu kopiah teh. Usaha. Kudu ge naon teuing nu gurawan lah mana sok bisa sora naon Sora naon cik sora naon nu kitu teh gajah rek ngenog ini si teh gajah rek ngenog gitu nu kitu mah sora lonok mah lain kitu kumaha ku karuk nog nu kitu mah ti kukur ini nya ho eta mah helikopter Ulah kaget, Bang. saha sia mah sora teh meuni weuh jualeun meuni eueuh piduiteun sora teh sora make sima si teh blegung dekeun ai Sa! jurig ya pake gerak kumaha cik ngerong teh meuni tarik-tarik teuing mun patos kekenangan kumaha mun patos kekenangan ka aing Bang. ha Sa! nek kitu soal teh Ulah kaget ye kaula, Bang. saya sanes teh Raden Setyaki Milarian Nyaeta Raden Narayana ulah kaget ye kaula. datang nera tangga teman datang nera tangga teman Ewuh mangkulingan Raden Nera. wes Allah saha deh aduh anjir saha deh Allah emut saha dede. aduh anjir saha deh euy Aduh saha itu. aduh anjir Ai heueuh. Gusti nuhun ka mana wae atuh Wah, ka kaula. ke saya teh kawaka ngagabruk ngagabruk diheulakeun Duh. Joko Bono saya teh Oh. Cepi ya.
Cepi. Lain cepi kuring mah. Cepot. Bang cepot Bang. Alhamdulillah keke sae teh. Anu tukang. Kuring kira kota apa? Dinang lila TV atuh. Nya. Sa. Ayu ting ting. Paingan geulis. Ayo ting ting ayo tungtang sia mah. Heeh. Ayo ting ting. Dawalanya. Samohon. Ke. Kitu saha? Manya ta apa kaula? Hah? Kaula teh tina gara lesan pula, Bot. Setiaki, aduh, Gusti Nu Agung, putra raja itu, alah semua kabeh hatur kan. Urang lesan pura apa itu? Kurang lesan pura geningan ieu teh semah kabeh hatur agan. Ditarima. Jeung saha di Bot? Abdi Ye. sareng dunungan ka dieu teh gulan. Dunungan saha? Mohon sareng dunungan Saha? Raden Gusti Narayana. Narayana sareng Raden Arjuna. Saha? Hah? Jeung saha teh? Jeung Raden Narayana. Edan. Ya. Lah, Lah kuwi kunaon teh? jeung si Narayana ka dieu. Sumohon. Berarti ku sia aja. Keke kunaon teh? Naon jomolot teh? Di kamana ke salah cek aing. Keke kunaon teh? Di kamana ke acek cinta boba. Keke kunaon ageun teh? Di podaran sak aing. Duh anjir silakan lu. Sok atuh kitu wawan. Lah. Di mana si Narayana? Aduh Silakan ada wala anjir. Duh. Potong halangan aing. Aduh. saling. Goblok jalan. Kita jalan megah. Sidik jalan sebelah situ Kak. Di podaran wes sekarang. Hatur agan aya naon tawala jika nu reuwas aya naon tawala kunaon jang Menunjukkan urang agan nguningakeun aya Raden Setyaki ka dieu aya Setyaki sumuhun bagja ke naha apa Setyaki teh kerja di jago sae mana di Lasampura Lors. sumuhun agan eta oge abdi ge kaget teh nanging sauna teh duka kumaha dan nangtang kasalira kamanakeun cenah Setyaboma Omuing teh. kitu samohon teu kirang sareng teu langkung kitu agan sisi mundur agan munyiakeun agan aya Setyaki nya dan Kabelaan laporan. aya Setyaki ka dieu wah kabelaan aing Gusti Dawala ieu Kabelaan. tuh aing rek laporan ulah sanes bulan aya muning sumuhun Di mana, Pot? ngan aneh agan ya muning teh Syukura tilu. Aneh kumaha? aneh muning teh teh beungeut teh bodas Bodas. muning teh beungeut teh bodas tuluy sukuna dua Dua. di mana di pengkeureut agan moal teh ka aing da si Kita goblok buat TKUA, teh kalau nyen teh. Itu ari kaeraan teh kita mah. sia teh da kakolot cepot Raden Setyaki nangtang agan kan saurah teh akan bari dipaehan usaha Raden Setyaki mundur Pak rek dipaehan kumaha jang duka Pak nangtang mana cen Narayana teh Narayana awewe teh mana kitu Pak kitu jang sumuhun ka bapa ge nangtang Bakna. kumaha ka mana cen si Semar Nu mana? naon si teh
Mutong wakawak atuh. Udah ngomong ngenog bener teu. Dari entong aku Kamana cenah si Semar anu jiga pinguin. alam. Ceu saha jang si Siti Aki? Ah, henteu ketang Pak. Abdi ge ngadangu ngupikeun. Sia mun eta mah. Bila-bila teuing. Ulah kaget narayana ya ai. Utang pati bayar pati hutang bilang cek bae bilang kotor sekoy. Iya, Pak. Setiaki, damang Setiaki. Yo kamu pangleungeun. Naon ieu teh? Nanaonan anjeun teh Setiaki. Jijik. Lain urusan sia ya. Ya urusan naik tong pemilu jijik. Omuing. Kese naon Setiaki? Naon sia. Dan si ketua kan. Eta pipiluan wae mah. Ini kalieur ieu aing. Pake jengkeung. Medus. Mesti mereka bau kieu Bapak. Kita meledos kieu. Nah, itu saha anu ngising deui teh. Ka meledos kieu kumaha ieu teh. Tadi nuang jendela. Kurang ajar kakasana anarayana. Di kamana ke saja sudah bawa. Hah? Keke ngarti kaula itu sejak kenaon teh. Naon. Apa sih ini kan dipanggil jeung ari di ditu? Cinjang, kita cicing. Ganeng atuh Bapak teh juga kungkung jeung riweuh jeung kokong kungkung. Kakolot Eta punggung ngadengkeun lega ieu mah. kawas kata sama gitu. Cepot kan. Cito bating heureuy sia teh. Pan sidik tertindas. Oh, kok dia teh keur naon ya kan? Naon ah? Dicari kudunungan kita seuri. Juragan Arjuna ngamek mun eueuh sima ka ai. Kumaha? Cepot. Ulah loba teuing neureuy. Heureuy. Lain neureuy heureuy. Juragan Bima ngamek teh wah. Kumaha Kang? Cicing sebut cicing. Si maaf Getar paling jawab teh. jantung dengan getar. Baheula we baheula. Kumaha baheula? Di bawah tunggu pare ku aing. Juragan Bima mah lamun aya hayam teh. Kumaha cing? Sieu. Hayap. Tang. Hayam teh luncat. 3 tahun teu ngenog. Dawa ke tengenog. Naha make teu ngenog, da hayam mah jalu. Juragan Arjuna mah lain. Kumaha? Lamun aya hayam ngaliwat teh, kumaha? Sieu. Hayam. Hayam teh lain ningkah ngadon ngising. Ngadon ulin ke supermarket. Pajarkeun heueuh aing tunggu pare. Kira. Aing teh anak raja, iraha aing tunggu pare. Lain kawas anak patani jaga. Pogoh da aing teh anak unet. Aing tunggu pare. Ada dangu teh kudungan. Tedan sia. Neraya. Yai antos kenapa? Naon ieu teh permasalahan? Wah. Sudi abrik-abrikan suka aprak-aprakan aing budulur jeung sampean. Hah? Di menit ayeuna luntur dulur laas baraya leungit pencakaki urang timukeun musuh jeung lawan. Edan sia. Wallah. Sidik aing cek keur jadi jago sayembara. Dah. Hari-hari ayeuna putrina kagak dibawa ulin. Ya, malunturkeun wibawa negara mo. Tegablek pikiran senerena.
Iraha waktuna. Lain ira-ira sia. Sia nu maling lagi. Akang terumah sa malingi. Wah, sairaha maya maling ngaku. Hah? Tenan. Si kene aing ka dieu teh aya kana 20 menit. Tahu bang misaki itu waktuna akan teh teruskeun we ka Rai Arjuna. Pikeun akan teh sasarangan jeung Rai Arjuna. Harus aya saksi atuh. Tenangkeun Rai, tenangkeun hate. Hah? Sok urang badami jeung akang, da akang mah teu rumah sa eta. Aya model keur ditu ku aing pamuan. Atuh. Ya, Jadi kula nun kula kumaha ieu? Ku kaula we bakal dipodaran heula kurang warah we. kurang warah heula ku akang. Sugan jeung sugan bakal ku akang bakal bisa bisa eling bisa baik di pikiran. Sumohon. Biasa dilalui. Ya atuh lamun kitu mah mangga teh teuing kang pidoana ti kaula jik. Ayo kakang semua. Aya anak nepi ka kieu geus. Sumohon wa kula. Kalah palang siang ucu. Kumaha wa. Eta ada bapak mah itu dah. Salah hitungan ini tante. Kuduna poe Senin dari maka ka poe Rebo. Heeh. Eta. Tak itu salah hitungan deh. Ketek itu jeung tara salat. Dampakna kieu. Geus nyingga mangga. Bisa atus ya. Di podaran baik. Aduh. Lamun kitu carana geus kalewean sampean. Teu beunang disabaran. Teu beunang disabaran sidik kaula mata apa? Laras. Alah, siau kaera belum. Wah, Gak kumbaling le. Aku kerja. Teu rumah sa. Tong dibawa ke si Cebas juga dulu wala. Lamunnya makanya lelaki lagi, ha? Kurang ajar. Coba ya. Oh, lesot ke deui motor kiri harga gunung Lucy caci paingan tersangka 1000 seberang jamu
jagoan sia. Awas ya. Mau mere hampura kowe. Mau lo bakal ditabrak. Nyata kuat cerita kacana. Binas dikersah yang tumang. Ya, hiji. Raden Setyaki nganggem aji kidang kancana. Kekuatan luar biasa lumpat. Satakar kebak. Dugi kata tinggalin ku Narayana. Iya ge. Disangka Narayana tuh alah syah amuhi akang alah anjir euy saksian atuh kabulut-bulut kitu itu woloh naon eta nya euy motor dina naon lain eta alah silakan kadek ketabrak masuk iya jadi masalah luka itu ada kaki laras binas dikersah yang tumampan dok iya sabot Narayana ngalamun Raden Satyaki iya sakilat perantos aya di paeunana kalayan pananganan nembrak karena dua dadana Narayana dah dugi ka ngaluarkeun getih tina paham kalayan binas piwir Tuki ka sampung masing pat itu makan itu lah ya. Edan sia. Kurang ajar sia. Lunturkeun wibawa komara sia. Ayeuna paing pae. Artieu lamun nya sia deuk ngabela ieu Narayana. Ditaguan pae itu. Yo. Yakin naon atuh? Dudungan dalam maut teh. Ayana ganeng gitu. Pas main ke bapak we sedek. Kamari teh ada gungkeul. Muing deulejang silakan deuleu cu. Putra raja. Oh kumaha? Ya tadi lebih ke bawa bahasa bawa Gusti Arjuna tuh tinggal itu juga kieu aduh Kakang Narayana aduh ayana kumaha ka cilaka ieu salah duka teh teuing nu binas dikersah yang tumampan doh ieu ge Raden Narayana getih anu kaluar tina paham kalayan pangambungna lumumbetik kana dirina kalayan hirup sabihara sabari sabihari itu kayaana yang ngiratan aduh dah aduh Kakang Narayana keluar tina etika ayana geuning Wah, juragan kahebat kitu dulu. Seungeul hirup deui. Oh, aya kitu Kang. Mun dewek boga ilmu kitu, atenah kan. Geunah dewek mah. Titi. Geunah nyeuy. Beunghar kan. Beunghar kana. Boga mobil oplet. Cai. Ulah nun kula. Nyingkah yai. Akang dek. Angkem ilmu triwikrama. Maksudna bade diwara. Sok tebian. Mangga ulah nun. Raden Narayana doh jeung matak mantra triwikrama leres kunyam kayanana watak wantos ieu triwikrama salirana ngaagengan lir gunung anakan ieu ge kitu kayanana
Raden Nirangawata Aji Triwikrama. Aji Walikwa Triwikrama Nirmalam tumraping apis sacidoing metu sakecapingnya doh ieu warusa turung winarayan Raden Narayana ngaageungan kayana doh ayo ya Jogodong sate gede. ayo ya Jogodong sate gede. Narayana ayo aing Satyaki Eueun aing geus ngagedean Katana dikebeul dikepeul ku aing ku sabeula Buni. sia lamun aing ngalengkah di dunia teh moal teu tilu lengkaheun ku aing di karekahan. Masieun ngagebroseun we. Ayeuna sia itu si Satyaki siga hireum. Jeung culak hireum teu geuning. Itu naon si cepot ka pecilingan. Biasa we meureun. Lah jang. Kang. Gede kitu dulu. Wah, eta Gusti Narayana teh yang kitu. Anjir, Gusti Narayana luar biasa. Eta jogodong sate gitu jangkung eta. Jagung badag kitu. Bot. Yuh. Rewek euy. Adieu bade bot. Sampeurkeun kitu akang. Ali makan sieun. Adieu sia. Moal. Ali sieun sedih dijep. Si balak mah. Moal kakang. Tadi orang bayar duit. Kak, tu kau bawa begitu mah. Rek bere duit dolar. Cuma kepiatu orang kan. Akang dina mumuncangan. Dina mumuncangan. Ulu tinggal itu, dina mumuncangan anak dewek dengan itu. Ulu itu siapa tu lagi alus itu. Sewalau. Ayah naon kan? Sok sia. Geroan si Satyaki. Da mana mah bisa neplak ka aing sorade. Kamu akan tempon banget aing Satya gedena ngapakan mega. Ha? Saka-saka kaira mana teh. Sok aing nu ngomongna pek ku maneh tuluy keturutan we omongan aing. Bisa teu? Ya, tiasa we teu tiasa-tiasakeun. Sok buru-buru. Bayangna ka itu atuh kan. Melongna ka itu. Ka dieu? Ka itu disetik ka dieu. Cicing jadinya. Akang mah bisa nurutan jeung saja Mana mah bisa nurutan jagoan. Sok. Kumaha kan? Dengekeun we. Satyaki. Angge teu? Allah. Gitu? Teu make kitu adik teh. We gitu. Satyaki. Satyaki. All usaran Untung manja atuh. Lamunnya anjeunna laki langit. Lamunnya anjeunna laki langit. Lalanang jagat. Lalenang jagat. Lalanang maksudna teh. Gerasing hareupan aing Narayana. Gerasing hareupan aing. Saha teh? Narayana. Buru-buru sia. Buru-buru. Geus kaitu maneh. Geus kaitu maneh mah. Lain kaitu, kan? Lain kaitu. Aling akangna. Maksudna? Haling. Duh, si Yurik. Si cek lah si deuk aing. Kumaha tuh? Nying. Jadeh. Yuk. Baung dari di Jepang. Narayana. Udang deui sampean mana sia? Temokeun beungeut, ha? Kurang aja.
saudara. Tong nyumput gitu secara menyemani lelaki. Namun kena nyantana sia. Hah? Wah, segede itu mah dicek lah ku aing. Ieu Raden Satyaki. Hege. Salirana dicek ke puleungeun sabelah ku Istri Wikrama Narayana. Wah. Alah, sia. Kira ojah, Apa ku aing, ha? kira ojah. Sok sia ngalawan. Sahayu. Ayo sia aing Narayana de. Hah? Oh, Dipencet ku yang wah wah. hehehe. Ampun. Ampun Narayana. Jadi bungana bau wae. Kurang ajar bisa-bisan diajak ngobrol. Hah? Eta sarupateun hirup teh. Getas harupateun cik atuh. Musyawarah. Jeung dulur. Bere penerangan aing teh alasan naon sababna. Da teu rumah sa aing mah. Alah, ampun Allah. Ini ampang leungeun. Sok sia. Wani kene teh kang aing. Ieu aing Narayana. Alah. Ampun Kakang Narayana. Ah, sia. Aing mah sieun aing geus minta ampun teder ngajak gelut deui. Moal ampura kaulah. Hapunten kaulah Kakang Narayana. Bener. Laras. Sok si aing minta jawaban ti maneh. Naon sababna bet ngaing dituduh maling Dewi Setyaboma. Laras. Nya atuh mangga. Ieu Raden Triwikrama. Doh. Ngalitan di janten Raden Narayana. Kumaha Raji? Doh. Yang Kang. mempesan deui dulu. Ngaletikan deui. Oh. Tadi tinu gede teh. Ah, euy. Ulang tahun ya Kang. Uli tamal yang gedean di mah. Bener. Alah, Kang. Ampun Kakang Narayana. Kumaha ieu? Ieu teh kaula teh sayembara bieu teh jadi jago sayembara tapi Bejati Pati Setya Dharma. Yen akang cenah nu ngiwat. Oh anu nyana amengan Dewi Setyaboma. Nyana pun lanceut. Tah Kang teh terumasa. Pilih teh persanten akang teh gaduh hiji ajian, hiji senjata. Ngaranna teh gambar lopian. Doh. Sobi tinggal ku saudara. Cobi ulang. Oh kan saha anu ngiwat. Sok tinggal. Gening ieu teh. Katingali ku saudara. Hiji buta gede. Buta gede. Buka gede. Wah, Kang Oyon. Ojeng. Oh. Buta gede jeung ulah dia walat ngajadikeun salira geuning. Tah, nu matak akang ke rumah teh ieu. Tah ku kituna hayu teh ayeuna keneh jeung akang hayu. Urang teh ngan Setyaboma. Hah? Wala aduh, hapunten. Yang Ulang. hebat kitu eta ogan sangkala deui. Oh, bisa nuduhkeun aku. Bisa nuduhkeun, bisa nampo kajadian anu geus kaliwat. Heeh, aya kaaneuhan. Alah, euy. Eta Gusti Lalaya mah. Aya jidinya kitu bisa nonton bola gitu. Aya sarua atuh da sarua jeung internet. Hayang ieu ngadukung Spanyol da we. Akang teh abdi mah Itali. Tapi geus elehnya. Apa dipina? Acan. Dipina isu. Heeh, syukur ya tuh. Tah kigituna hayu. Urang teh ngan. Tulung. Tulung. Suara Ada si Ajeub. ya suara Mas Yuning itu tulungan tuh. Tulung kaula. Ora. Ajeub Setyaboma. Cak. Ye yai segeri. Wah. Caki. Eh, Oh, ini gitu Ajeub.
salira panuhun geuning teh salira Narayana Kakang Narayana Acuk Setyaki tulungan kacek teh diudag-udag juri nepi ka balaren kieu tingali Laras eta salira nu alah kusaha nyai kaulah teh dipaok kali teh cenah ti nagara Jenggala Manik nyaeta anu hiwatna teh Senopati Yudakala Dengta bukti katingali bola beki lurus we beki lurus kaulah teh ayeuna diudag-udag kaulah nun tulungan mengker kaulah mana tulungan kaulah aduh bola wangi jeung si Narayana gila kaya Yo bebener nanti pengen. bebeni aduh jago saya marah bab datang gila ka Sirang kemana wae tuh gede iya dengan mana mah sudah jadi tadi apa sini keur budak putri oh ya silakan Gusti eueuh wae Gusti putri teh oh iya nu maling teh wah teu nyebut oge hese ieu geus kapergo geus kaperego atuh bisa ngencar sok sia tanggung jawab jeung kelakuan maneh ayeuna pisan putus riwayat teh lamun kitu carana sok dinu lega coba ayo waktu saya bangun dia keun sia putri coba supaya deui ya tongeng kieu satara biasa aing mah bisi boga penyakit aing bodar angen ditanya ieu angen bener. sebel mau gading kayak dahar aing teh Kuat seueur. aduh Cara bagus teu. Buah-buah mah. Pakai utah buah-buah. sebel gini Buah gitu. Abuy. Alamari anjing teh keluar ming. Karena gading geus meunang 5.000 nya teh meuli teh. Da eta kana barangakan. Dah lebar ada dihakan deui. Dulu. Naon hayang aing? Tah, hayang mah tah. Ya bawa ke mana? Rajan mere. ya ka bisa aduh Rajan mere urus lain. wayau hayang ucah puasa usaha tuh Saya mang ampun mang. Mang ampun mang. Khawatir atuh. Tapi ka kuat ieu wae pakai batu. Bang lupa ke atuh. naon hujan euy Ada rodol.
Anjir, utah. Goblok teh kurang ajar utahan ka aing. Ya ampun mang. Tapi kau Jurig deh. Abi-abi Mang. Ampun mang. Utah ka aing, ampun mang. Deswatir. Weh. Tingali atuh. Tingali atuh. Bos kabur atuh pada. Kabur deui euy. Bos nepi itu. Heeh. Bos nepi ka Jomir. Muntang kana tunggu. Sakanya muntang kana awi ka. Tulung. Muntang ka Gusti Nu Maha Suci atuh akras. Alah. Kemana pun lanjut. Eta dihanap. Di mana? Dia. Eta dihanap. Tulungan aing. Sugan teh tomket. Punya si trompet gede kieu. Pada bisi naplok. Tulungan aing geula. Pada Tulungan aing ieu. tulungan karena Terpercaya aing. Terpercaya naon ieu maneh? Bisi lain lanceuk aing. piraku. Aduh, tinggal itu banget aing pegek. Eta pe dina Beut aing meureum. dina kuku Terpercaya kumasikin kuku petot. dina kuku tapi Terpercaya. Itu kumaha tuh yang pacar buru-buru aing teh bisi labus deh. Sok salamun heueuh ben lanceuk aing sok bejakeun kronologisna kumaha. Apaan minta deuk teh gelut jeung buta. Tah deuk teh gusruk, leueur. Jeung buru sadieu buru-buru si tulungan aing teh duh. Buru-buru tulungan deuk teh. Eta teh heula. Tidak jik. Akan sunungkeun deui aing. Si buta. Si malek kronologisna. Da wala tulungan aing gawala. Ampun. Bisi lain euy Da wala. Dengangan lanceuk da wala. aduh tega Aduh anjir. ada sok muntang atuh kan muntang Gimana deui euy? ya muntang ka Gusti Nu Maha Suci atuh kan Alah, jang. Nepi ka kitu deuleu. Alah, amuing aduh. Tulungan nepi ka kieu deuleu jang. wah karunya atuh bisi ka najungkrang Bapak sae, bawa dewek euy. Alah, ta muntang kana lagi euy. ta muntang kana bintis atuh aduh Ajik. Naon teh? Alah. Aduh. Alah. Sugan teh sanes banteng. Ka aing muntangan deuleu. Kurang ajar. Wah, ya. Kesangka ieu geuning datang sejagora. wah Awas ya. Kurang ajar geuning sampean anu mawak lanceuk ulah. Kurang ajar ieu. Woi. Modal duit. Modal bade sendiri. Lesotkeun aing modal. Ayo, ya. Datan merah tangga teman. Datan merah tangga teman. Pakulingan pasti. Wala. Gimana si Senopati Yuda kadang-kadang. Nepi ka kieu-kieu teuing nasib diri Bagjawa. Dago-dago di Baretno
setiap umat ya akang yuda kala tresna anu piharep kasalira nepi ka kula hayang rerendengan jeung andika sasak katarik kata jika pun bang asmara gama kuno hiji wawewe nyata Dewi Setiaboma kajaan loba kergantina macara anjeuna Setiaboma kula nepi ka luntah di nagara Jenggala Manik dek nyusul si Senopati Yudakala Denta asa jadi bangsa sangeten eta si Senopati nepi ka lila Senopati Gusti ya tinggal itu aya nu ngebul palidu ai doh siga-siga di Adi Yudakala Denta bener tinggal itu walang diawan apa tuh sama kula alah ayo susu Satyaki dialungkeun ku Senopati lah Satyaki hade ulah dilawan eta jurik moal kuat sampean nandangan kasakeun jurik tingalikeun kaula bakal ngawarkeun sakra udaksana iya bakal dipentang itu saha hiji deui itu aduh dah sigana baturna eta Senopati Rupina tembak ku kalau ku cakra utak awewe na lumpat wah edan sia raja tuan dari itu silaka Gusti Sinarayana itu dibawa ku Sinarayana papacangan nanti waduh pinas stiker sayang kemamparan yo iya Pati Yudakala Pati kalayan Senopati Yudakala Denta ditembak ku cakra daksana tinggi leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana jangelek jadi kuda opat warna leres opat kuda warna putih kuning abang ireng dah itu kaayaan
teuing Sinarayana nepi ka kula kalengitan Patih jeung Senopati. Patih lengitan palawi hilang tanpa karana ninggalkeun kaula. Nyai setiap boma nepi ka kieu akang perjuangan ka Nyai. Pura baraya beak pamili leungit. Sasat akang moal kauntun tipung katambang beas kanu geulis. Setiap boma nepi ka kieu teuing kaula. Rasakeun Narayana kaula teu males pati kasampean. Mending keneh kula tumpuk ludes di batan kula gelis sorangan. Rasakeun kasaktian kaula Narayana. Bangsa Raja Narayana bebas dikersah yang tumampan. Ieu Raja Yuda Kalakresna oge ditembak ku Raden Narayana dening cakra udaksana. Leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana jangelek janten mahkota kerajaan. Jadi mahkota adalah laris banget. Ieu rarada saking sawarga Malya kalumungsur ti kaya. Allah taala ulah kaget Narayana. Yang suka kapiatur kaula. Syukur tarima ku kaula. Narayana. Kula nun kula ya. Gerak tarima. Ieu mahkota kerajaan. Di detik ayeuna timait ayeuna anjeun. Ayeuna bakal diistrenan jadi raja negara Cenggelemani. Ayo, kalayan dipasihan namiku Eya. Ayeuna anjeun teh ngaran teh Kresna. Kalian boga gelar Batara. Jadi Batara Kresna pancen ieu adep. Ayeuna jeung kareupna anjeun kudu jadi pengaman dunya Kresna. Wallah. Sok angek sagala. Memilikan menak diistrenan jadi raja deh. Wallah Memilikan menak teh kapal. ukur mah diistrenan jadi raja. Ya, Tambah-tambah dulu bakal ditikahkeun ka Dewi Setiaboma. sumuhun. Dewek bieu ngobrol jeung Raden Setyaki. Kumaha cenah? Pan teh saya marah. Oh. Saya marah teh can ditutup. Encan. Anu harti bieu nu ngelekeun Setyaki teh Narayana anu ayeuna jadi Prabu Batara Kresna. Gusti Batara. Olah, kagungan garwa ongko boga jadi raja ongko. Jadi raja ongko kan. Lain teu kapalang milik jelema nya. Urat emas teh kitu. Jang. Lah, Alhamdulillah dugi ka dieu we akang mah nya. sumuhun ulat. Selamat anu nongton, selamat anu ditonton, sekali selamat tetap selamat. Salamet. Hapunten tina samuda wis kalepatan. Amin. Bobo sapanon carang sapakan. Jilalakon urang pungkas we kumbang penetik sinebaran sari tutup lawang si kotaka.